Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soli soliha. Pendak deui sareng Burista dina pangajaran bahasa Sunda pangajaran 2. Kumaha damang? Mugia sadayana tetep aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu acan orang diajar, hayu orang ngadoa sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan teks argumentasi, ngirit energi, stiker, sareng brosur. Rahatoskeun ku hideuk dirompok. Dina kahirupan sapopoe, urang kudu ngabiasakeun hirup pasajan, ngirit jeung apik kana barang. Urang oge kudu ngirit jeung apik kana energi. Contohna kudu apik jeung ngirit make listrik, ngirit bensin, ngirit gas, jeung ngirit cai. Tina hasil kamekaran teknologi aya energi listrik. Listrik geus jadi kabutuhan dina kahirupan sapopoe. Kabeh barang elektronik merlukeun listrik. Nya TV, HP, mesin cuci, laptop jeung sajabana. Ku kituna dina make listrik urang kudu apik. Tarekah nu bisa dilakukeun di imah nyaeta mareuman TV lamun beres lalajo. Tong sampe TV lalajo nu keur sare. Kadua, mareuman lampu lamun geus teu dipake. Tong sampe eta lampu caang nepi beurang. Nu katilu, mareuman deui keran cai lamun geus dipake. Salain apik make listrik, urang oge kudu apik kana cai. Tong sampe cai dipiceunan teu puguh. Tarekah anu bisa dilakukeun ejeung ngahemat listrik salah saijina nyaeta ngurangan pamakean mesin cuci. Komo deui listrik ayeuna teh keur mahal. Mun teu apik jeung ngirit teh urang kudu mayar ka PLN ku duit nu teu saeutik. Ieu sumber energi anu aya di alam. Lamun dipake wae lila-lila bisa beak. Contohna sapertos bensin, batu bara, perak, emas, minyak tanah jeung sajabana. Ku kituna urang kudu apik jeung ngirit dina makena. Meh engke bisa dipake jeung diwariskeun ka anak incu urang. Ku kituna ngirit jeung apik kana energi teh kawajiban sakabeh jelema. Lantaran geus nyaho apik kana energi teh kawajiban sakabeh jelema, urang ge perlu ngabewarakeun ka batur sangkan batur oge milu hemat kana energi. Carana bisa nyieun stiker jeung brosur. Stiker nyaeta media promosi atawa wawaran. Ciri stiker ukuranna 4 cm x 6 cm. Ditempelkeunna biasana dina kaca mobil, kaca motor atawa jendela. Tujuanna sangkan bisa dibaca ku batur. Stiker ngagunakeun kalimah pondok, eusina pangajak, papatah atawa kedaling rasa. Wujudna bisa tulisan, gambar atawa tulisan jeung gambar. Ieu salah saiji contoh stiker ngirit energi. Biasa ditingali eusina ngeunaan papatah pangajak sina urang bisa ngirit kana energi. Salajengna brosur. Brosur nyaeta media promosi atawa wawaran. Ciri brosur sarua sareng stiker nu ngabedakeun tina segi ukuran, di mana ukuran brosur mah leuwih gede dibandingkeun stiker. Brosur mah kalimahna panjang tur lengkep. Biasana dipidangkeun dina kertas mangrupa embaran
Dipajangna biasana di mading atawa di tembok. Brosur eusina mangrupa ajakan promosi jasa atawa barang. Ieu salah saiji contoh brosur ngeunaan tareka ngirit energi. Tiasa ditingali ukuranna leuwih gede dibandingkeun jeung stiker. Teras kalimahna leuwih panjang tur lengkap. Hayu urang sasarengan maca bedas istilah-istilah energi. Nu kahiji bensin. Nu kadua solar. Nu katilu gas. Nu kaopat lampu. Nu kalima listrik. Nu kagenep cai. Nu katujuh minyak tanah. Nu kadalapan batu bara. Eta istilah-istilah energi. Mangga diemut ku hideup mugia urang sadaya tiasa ngajaga sareng ngirit kana energi. Sapertos Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ieu mere pangajaran ka urang sadaya nyaeta hirup perlu ngahemat, ulah boros jeung kaleuwihan, kusabab nyebabkeun karusakan. Nu akhirna akibatna nimpa ka diri urang sorangan. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna tos lengse. Tugasna nyaeta pek pilih salah saiji nyieun stiker atawa brosur dina basa Sunda ngeunaan ngirit energi. Nu kadua ngisi halaman 14. Tugasna dikirim dina bentuk foto, dikirimna lewat Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.